moal bisa nya cinta kaing nya cinta dunia moal bisa akhrij hubad dunya min qablil bika keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun fa inilah ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahidin kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate hiji hate nya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa berarti di jero urang di jero hate urang merenungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah cinta ka mobil resep cinta tante resep ai cinta jeung resep oh eta gana ai ka motor resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep itu berarti siapa lo bakal resep jasa ka resep berarti teu cinta ka Allah teu cinta teh ka Allah kajen teuing ngomong cinta sungut doang jadi kurang kadeuleu dina praktekanana praktekna nah bari awak aya cinta ka Allah cinta ai kadang dia henteu mantak teu boga henteu cinta ka dunia kunaon mobil teu boga motor teu bogana emang sia cinta apa teu boga eta mah bohong tak kayak situ teh tama ka Allah henteu ka dunia henteu tungtung nama henteu gen eueuh cinta bae mungkin tafakur ngaranna dek datang ka ira atuh cia cinta dunia aju atuh ulah dagang bae lain ulah dagang ulah resep dagang ngadagang bae sebab mungkinna loba kepentingan pamajikan mah pan kudu dibiayaan anak mah pan kudu dibiayaan masjid bapan kudu dibangun, majelis talim kudu dibangun, ketika perang kan kudu dimodalan. Ulah sote cinta, ari dagang mah terus. Jadi atuh cenah kiai hete mah hese, makana kudu ngaji ge. Makana kudu ngaji. Nu mentak ke kaditu na aing mah moal cinta dunia cenah moal dagang. Awas ya mun teu dahar kumaha sia. Hah? Jadi atuh kudu belajar. Tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah. Aing mah geus cinta paling ge 2 piring aing mah sapoe tapi pan anak mah teu bisaeun teu akur jeung urang pikiranana pan pamajikan mah can akur pikiranana jeung urang atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya nyaritakeun tentang kufar ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas tanggal 27 Rajab orang Rajaban ya nyaritakeun Kangjeng Nabi umur 20 Kangjeng Nabi geus dijuluki ku seluruh orang Mekah dengan julukan Al-Amin lantaran naon bae nu kaluar ti ucapan Kangjeng Nabi teu pernah meleset satai kuku aja tepat teu pernah aya bohong, teu pernah meleset, teu pernah be aya mung mang. Jadi naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tepat luar biasa. Dijulukilah Kangjeng Nabi ieu adalah dengan julukan orang yang sangat terpercaya Al-Amin. Nyawa Amin di urang mah. Amin Rais, Aminuddin. Jeung berbagai amin beta mah Kangjeng Nabi mah predikatna Al-Amin masyaallah. Tokoh-tokoh Mekah terutama inohong Mekah Abu Jahal nyahoeun kana keistimewaan Muhammad sieun Abu Jahal ge ka Kangjeng Nabi mah mun Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang azab pasti datang. Menyaritakeun naon bae pasti bae matak sieun jero hatena mah Abu Jahal cacak Abu Jahal pang pinterna pang tokohna pun inohongna di Mekah atletik nama mengakui kana keistimewaan Kangjeng Nabi ngan gengsi
eta teh gengsi mun dibabawa geus bahaya jasa gengsi. Naik Kangjeng Nabi umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah. Ketika Kangjeng Nabi khawah di Gua Hiro menyepi Kangjeng Nabi, menyendiri Kangjeng Nabi, ninggalkeun dunia, ninggalkeun makhluk. Duduaan rarasaan jeung Gusti Allah teh ngeunaheun jasa di luhur gunung teh. Asa bareng jeung Allah, asa komunikasi nyambung jeung Allah. Ngeunaheun tak urang ge lamun geus bisa sorangan nikmat ibadah geus hebat apa teh. Lamun jelema can bisa sorangan ibadah sorangan salat sunah ge Allahu Akbar Allahu Akbar ai di loba jelema rapi salat ieu nu pas kieu Ki Haji teu beres sama pas itu. Lamun loba jelema wai salat sia ai di imah bae mah pamajikanna ge nyahueun Pak Haji teu salat di imah bae mah mun eueuh sasati lok salat. Tapi lamun aya jelema waduh geus pang salatna mah. Cek cenah kula mah lamun teu salat teh nyeri awak cenah. Wih. Insyaallah. Padahal mah pamajikan lagi ngajebihan bae. Sacayut ngomong. Tadi mana kanyawan. Urang mun di loba jelema pakara lamun loba jelema. Lamun loba jelema nyawerna ge para. Weh kadede. Anak mah dieu mah hayang meuli SG ganggarateun. Esek. Tah, ieu potongan-potongan munafik sakos kitu. Perbaikilah diri urang supaya akur bae salat di loba jelema jeung sorangan akur nikmatna ngan lamun teu dibersihan heula batin moal beres. Bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih. Aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegiraan bae harita keneh kumaha lantaran besi kambeueun ku batur oge sorangan age teu betah. Urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegeuraan di kumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya. Atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dilap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah. Hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan. Ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean. Datang ka paeh nya kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah. Bisa ngeunah soteh ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena. Hiji we Allah sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate moal bisa diteundeun ku dua perkara. Lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta, mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta berarti. Moal bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia moal bisa. Moal bisa. Akhrij hubad dunia min qabl minka. Keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun. Fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunia fi qalbin wahidin. Kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate. Hiji hate nya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa. Berarti di jero urang di jero hate urang renungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah, cinta ka mobil resep, cinta tante resep, ai cinta jeung resep oh eta gane ai ka motor resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep eta teh. Berarti siapa loba ka resep jasa ka resep berarti teu cinta ka Allah, teu cinta teh ka Allah. Kajen teuing ngomong cinta sungut doang.
jadi kurang ka dulu dina praktekanana praktekna. Nah bari awak Aisyah cinta ke Allah cinta ai kada dia henteu mantak teboga ente cinta ka dunia kunaon mobil teboga motor tebogana emang sia cinta apa teboga atau mah bohong tak kayak situ teh tah maka Allah henteu ka dunia henteu tungtung nama henteu gen cinta bae mungkin tafakur ngaranna dek datang ka ira atuh cia cinta dunia aju atuh ulah dagang bae lain ulah dagang ulah resep dagang dagang baik sebab mungkinna loba kepentingan pamajikan mapan kudu dibiayaan anak mapan kudu dibiayaan masjid mapan kudu dibangun majelis talim kudu dibangun ketika perang kan kudu dimodalan ulah sote cinta ari dagang mah terus jadi atuh cenah kiai hetu mah hese makana kudu ngaji ge makana kudu ngaji nu mantak ka ditu na aing mah moal cinta dunia cenah moal dagang awas ya mun teu dahar kumaha sia jadi atuh kudu belajar tadi mah tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah ja aing mah geus teu cinta paling ge 2 piring aing mah sapoe tapi pan anak mah teu bisaeun teu akur jeung urang pikiranana pan pamajikan mah can akur pikiranana jeung urang atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang tasawuf pamajikan henteu ulah diseret ti tasawuf jeung urang nu mentak tak ieu bangsa-bangsa kiai anu tasawufan teh can nyahoeun cara hirup can nyahoeun kumaha urang nyana tasawuf tilok dahar ti beurang tilok nginum kopi tilok nginum teh paling ge bukana jeung cai putih urang nyaba ka imah nyana ngahareupan urang tapi urang teh disuguhan kaparat tak kiai atuh tasawuf nyana bae tamu mah atuh ji kumaha mun ngagoler di dinya teu make otak kata kiai kos kitu jakang jeung nabi ge jago puasa jakang jeung nabi ge jago zuhud pangjuhud moal aya tanding ka kangjeng nabi ketika aya tamu suguhan tamu mah tamu nya namanya geus nya nama deuk puasa mah enggak endek teu ngadahar sangu los tapi ketika aya tamu tanya geus dahar tan jan encan sarua sial cak tamu teh sudah teu tahu di mana ya aduh habis di Bogor berangkat jam sabaraha jam 7 mampir-mampir tadi henteu langsung bae kuari inget jam 11 candahar ya berarti paingan kesangan bae budak atuh ayana tama nyana mah puasa los nyana mah teu ngadahar sangu los tamu mah Allah tah suguhan lamun moal nyanana ulah karep nyanana di gunung bae nyanana atau di kamar bae keur holwah teu kapanggih geus teh disuguhan ge nyanana keur holwah ai kitu mah nyanana datang ka dinya sasalaman ngobrol ai tamu teu bere cai-cai acan tasawufna teu boga guru teu maka jeung kokoman ai suguhan tamu mah geus los jang sia aing mah henteu aing mah teu keur puasa ieu aing mah teu emang tilok ngadahar poe kos kitu ieu jeung temen teungeunna jadi lo urang dek tasawuf siga de ieu mah aduh cenah aing nyaba ka kiai anu aju kunaon nyana mah abong puasa bae aing teu dibere cai-cai acan sakeuna teh ajeuna ka ditu teh hayang aing lah kalaparan aing datang ka ditu tah eta salah teh kos kitu Kangjeng Nabi urang contoh si Abdul Qadir coba urang contoh unggal poe nyana puasa daharna ge geus saeutik jasanya nama kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan tinggali dina manakibna jang susuguhna ge daging sabaraha sangu sabaraha nu beuki sangu nu beuki roti jang tamu Masya Allah jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah tasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf teu kalaparan mah geus ya Allah ya Rabbi. Nah iya Kangjeng Nabi ya, ketika diangkat jadi Rasul nyada dakwah
para jamaah cek Kangjeng Nabi, wahai ahli Mekah, wahai ahli Quraisy, wahai kaum Kusoy, wahai kitu ahli-ahli Mekah, kaulah ieu adalah diutus ku Gusti Allah sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, dek nyampaikeun bahwa pangeran teh lain Uzza, lain Lata, lain Manat, pangeran teh hiji Allah allazi khalaqas samawati wal ard. Cek Kangjeng Nabi, kula ieu adalah rasulna. Uyang ingatnya Muhammad cak Abu Jahal. Ai urang teu percaya punya nama tilok bohong. Tapi pan kuari berita teh asa ku galedeg bae pan aing. Ai kamari mah segala berita-berita nu karar itu ku aing masih dianggap keneh, tapi pan ieu mah berita geus lain lalagan ngarobah pangeran urang. Ku urang geus diminyakan pangeran, ku urang teh geus disuguhan pangeran. Ku ari titah robah pangeran urang cenah ka Allah nu teu kedeuleu ku mata urang. Ya si Muhammad kumaha? Jadi kieu Muhammad. Jadi edan ngadadak Muhammad. Teu beres ya Muhammad ieu. Narobrolnya jeung barisna. Jahal. Naon? Apana eta Muhammad batilok bohong? Heueuh tilok bohong nama. Aing geus nyarti jasa eta budak bener jasa bener. Tapi pelebah iya banyak orang dengan benerkeun bae. Jitu ke heula ieu. Ke heula ulah waka heula. Tapi kan nyana eta lamun engke ku urang teu dipercaya, aju engke nyana nyaritakeun ku gara-gara urang teu percaya ya siksa kumaha? Ku eta aing sieun ge. Cak Abu Jahal aing sieun ka Muhammad sebenarnya mah. Jadi dihareup mah biasa jada teh tulak cangkeng ditukangeun mah sieun, kanu bener mah sanu teu sieun. Kanu jujur sanu teh sieun kabeh ge kanu jujur mah. Nu mantak jawara tilok kadegetan kiai kunaon? Sieun. Sieun ku jujur ai ku jelema mah sapira kiai ditikem ge atuh ya, komo leutik mah. Tapi ku jujurna, naon sebabna? Jero hate aing kanyahoan ku nyana. Pan bisa kanyahoan pan al mukmin miratul mukmin. Mukmin teh kaca jelema mukmin. Urang lamun ngaca kanu sahandapeun ye tuh hebatan aing salat sia mah aing mah make sunah sia mah henteu kaca ngaranna teh naek teh kanu akur ja akur teh budak kacana dikaca ku urang teh sia jeung aing akur teh salat sia 2 rakaat aing rakaat teh salat dan sarua kaca kan ngaranna aya deui teh naek ka luhur itu mah loba salatna aing mah rada saeutik ngaca tah rada kurang teh loba omong teh nya teh geus teu pati loba omong tah keur ngaca tah ngaca dek bae aya deui kiai nyana mati peuting ge hudang bae zikirna ge teu eureun-eureun mulai geus malah ka ditu lah aing malah kunana geus teu nyaho bae mung si eta mah kadang-kadang katebakeun bae tah mun aya nanaon teh jadi kumaha eta urang geus sia bae ka ditu aing embung isin emang kurang teh atuh pan geus sia mah aing ngiriman bae tah ka ditu aing mah embung kunaon gitu geus loba omong selantaran pan aing loba kabeugi keneh di nomor HP aing loba HP nyasar kumaha sia geus aing kanyahoan nomor HP aing itu kieu teh mah geus kanyahoan geus aing mah hatur salam bae teu kuateun ngaca ngaranna al mukmin miratul mukmin kanu sahandapeun mah wani kanu sasama mah wani barang kasaluhureun lain gelut lain gelut mah sapira kiai disintreuk ge ngancleng tapi etana teh aing teu kuat teh isin jadi teh kanya aduh geus ya sugan aing mah lain ya di tengah-tengah gua aing nyana nyahoeun ka aing berarti atuh ye geus lah loba omong geus loba omong eta keur kitu tah ieu ge ieu Abu Jahal ka Kangjeng Nabi teh kos kitu sieun isin lantaran ngaca nyana loba kasalahan loba katakaburan kasombongan jeung sajabana ngaca ka Kangjeng Nabi sebab jadi kaca. Nah urang ge lamun selalu ngaca kos kitu teh jang introspeksi dititah al mukmin miratul mukmin jelema mukmin teh kaca lain ngaca kieu otak sia mah kieu sih kaca teh coba ka dieu sia tuh jatuh ka dolo aing da kulit sia leuwih hidung ti otak aing boro-boro aing ngaca ka sia blon da budak cakelo pajar kaca nu di 8 gitu tah cara tadi tah lain urang bae nu teu paham di zaman eta teh surah Tuan Abdul Qadir. Si Abdul Qadir keur nyaritakeun al mukmin miratul mukmin, masyarakat tetep teu percaya. Teu ngarti. Maksud ngaca kumaha sih?
Tuan saya boro-boro jadi wali siapa gitu gitu ngerti maksudnya ngaca kumaha aja orang mah ngaca teh atuh kadele beungeut kadele awak eta ngaca jadi disurahkeun ku Tuan Syah Abdul kieu ngaca teh model tadi deuleu ku sia dulur sia nu sahandapeun sia asa kumaha diri sia asa hebat kan sebab kacana jore deuleu kacana nu akur sia asa akur kan kacana akur deuleu kacana nu leuwih heran kumaha teh perasaan sia izin geus ngaca berarti sia ngaca urang kuari boga banget kasep ngan ukuran kasep urang bae jol bae aya urang Arab nya mancung irungna nya bentik bulu matana kumisna ngajeripit janggotna geus rapih jasa eta nu tadina kakasepan teh barang deuleu itu kan ngaca nah ngembung lah jeung eta mah aing saingan eta mah ngaca karana eta keur carita ngaca beungeut kabelah dituna ngaca harta kabelah dituna mah eta kos kitu anak nu kudu di dieu mah ieu akhlak kaca tuh dulur urang anu leuwih hebat kaca tuh mantak Syekh Abdul Qadir mah sanggupan hei masyarakat bolo aing ngaca sia ka aing nya nama terang-terangan tuh Syekh Abdul Qadir mah gerang ngaraca sia ka aing dititah ngaca ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi geus eueuh nu aya kuari aing incuna bolo aing dek kadu naon sia jeung aing kos kitu teh kos sombong Tuan Syekh Abdul Qadir mah kaca aing ku sia lamun sia salat bandingkeun salat sia jeung salat aing mun sia puasa bae bandingkeun puasa sia jeung puasa aing mun sia udang tipotik bandingkeun udang sia jeung udang aing kaca aing tuh aing ngomong kos kitu teh lain hayang harta geus liwat teu hayang aing mah harta aing ngomong kos kitu lain hayang agung geus liwat keagungan aing mah dibandingkeun jeung sia teu hayang aing mah aing teh hayang mulia liwat aing mah artina liwat geus dinolkeun teu hayang dunia teu hayang agung teu hayang mulia hiji nu dipake ka hayang ku aing mah Allah kaca aing ku sia karak jelema tararungkul kabeh kitulah kakutuban Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nah ye cek Abu Jahal teh cek Abu Jahal ngomong kieu Muhammad ai kamari masih ngomong kieu kitu ge aing percaya tapi pelebah ngaganti pangeran mah lain kehelanan ke aing masih make perhitungan gini ulah sasablakna sunggut sia sebab sia lamun pindah pangeran kuari ka Allah khalaqus samawati wal ard ninggalkeun usa jeung lata ieu pangeran urang deuk dikamanakeun sakjana pangeran urang waduh geus diminyakan geus dipuput geus dipandian deuk dikamanakeun pangeran kos tu bener tapi ondo eta ngomong artinya pangeran ya Allah leuwih ti orok ka pangeran lain mandian urang endahan dipandian sama pangeran tetep cak Abu Jahal mainnya urang waduh pangeran ulah dihina Kangjeng Nabi ku Abu Jahal awas ya Muhammad lamun sampaikan ka ngomong-ngomong di pangeran aing kajen ku kumaha nu bertindak ka sia awas ya Muhammad Abu Jahal langsung ceramah wahai para ahli Mekah kamari ieu manu ngaran Muhammad teh julukan Al-Amin teh jelas tapi setelah ieu nyana teu aya sababaraha bulan ai aya ngaganti pangeran awas ulah waka percaya ka nu ngaran Muhammad awas ulah waka haju prak iman bae kanu diimani ku Muhammad deuleu ieu jahal ieu deuleu ieu embah maraneh kabehan hayang naon maneh kebutuhan datang ke embah ka dieu ulah nuturkeun Muhammad awas watu masyarakat geus kukumaha ge asal dibere beas bae asal dibere roti bae asal dibere duit bae geus bae kos pencalonan lurah teh nyaho bener teh nyaho salah pokona asal dibere duit siap kadituna kaduhung aya pencalonan bupati asal dibere duit bae pilih kaduhung aya jeung urusan negara emang meureun eta wawatak nu kuari teh akur jeung wawatak kaum Abu Jahal alhamdulillah ya Rabbil ya ada Abu Jahal kan itu
hayang beas datang ka aing, hayang roti hayang terigu datang ka aing, hayang duit datang ka aing, nu penting sia ulah iman ka Muhammad. Ayo buat tuh Abu Jahal jelema ternama atuh direkrut kunyana perekonomian jang nyumbang jelema supaya ulah iman kanu diimankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dakwah teh didarengekeun, Kangjeng Nabi ngajak teh didengekeun. Masya Allah, timbul prihatin manusiawi ngaranna. Cek Kangjeng Nabi padahal pan ieu diangkat ku Gusti jadi Rasul Gusti, tapi jelema teu percaya tah watak jelema teh eleh ku dunya. Nu mantak ieu atut teh jago jasa nuturkeun Abu Jahalna. Jago ieu mah nu penting menang kumaha ieu? Nuleun nyana kaluluhurnya ka Abu Jahal. Baheula Abu Jahal teh kos kitu tah lantaran nyumbangan jelema supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, loba nu nuturkeun Abu Jahal diparake lakukan kandidat nu aya di Banten, nu aya di Indonesia, khususnya di Jakarta jeung di Banten, komo di Tangerang mah alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah ka Indonesia goblok. Jadi orang lamun maca sejarah kabaca kabeh kita. Kos kitu tah. Ya Allah, ya Rabbi, kamari supermi di beda-beda sabaraha. Ngaku atuh sia. Tuh. Dawahlah Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah ulah salah pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi nu utar atur kahirupan urang. Urang dijieun ku Gusti Allah ieu teh digurak-gerakeun ku Gusti Allah. Kabeh ahli Mekah Muhammad kami mah moal ka ngadenge lantaran kami mah ieu disumbang ku Abu Jahal. Waduh, cik Kangjeng Nabi poharam. Dawah deui ka belah kidul sarua, dawah ka belah wetan sarua, dawah ka belah kidul ke kulon sarua, ka belah kaler sarua bae. Terus bae Kangjeng Nabi eueuh nu ngadengekeun teh ngan sakadar jelema-jelema tertentu pamajikanana Siti Khadijah nu ngadenge teh. Sayyidina Ali aloku anjeun nu ngadenge teh, tokohna Sayyidina Abu Bakar nu ngadenge teh, Sayyidina Umar mah geus kakerot bae teh, Muhammad macem-macem bae. Teh Sayyidina Umar panjawara Sayyidina Umar. Aya bae segala pangeran segala naon. Lah hirup geus judi mabok kitu bae cek Sayyidina Umar teh. Ka pangeran-pangeran. Teh Sayyidina Umar mah kos kitu. Aya dulurna nu awewe asup Islam. Sia ku aing seret cek Sayyidina Umar. Segala asup Islam segala naon. Sayyidina Umar galak jasa. Galak jasa, Masya Allah. Das, boleh segedekeun. Muhammad ngaco. Umar eta. Waktu didukung Abu Jahal ku Sayyidina Umar. Didukung ku Abu Sufyan, didukung ku tokoh-tokoh tegar Abu Jahal teh. Das, Abu Jahal, sok kan masyarakat geus bae momoy ulah kena iman ka Muhammad. Nah, Kangjeng Nabi sedih, prihatin. Ya teh Rasul diangkat jadi Rasul ku Gusti tapi dakwah teu daraekeun, sedih Kangjeng Nabi teh. Sugan teh mah begitu diangkat jadi Rasul dakwah haju daraekeun jelema henteu. Cacak-cacak Kangjeng Nabi diangkat Rasul ku Gusti Allah, diberi mukjizat Al-Qur'anul Karim, jelema teu langsung iman. Atuh komo si Udin nu balik pasantren mah. Balik pasantren haju hayang dituturkeun bae, atuh salah. Diri sorangan heula masjid bersihan, amparkeun salat duha. Ulah hayang kadeuleu ka Gusti Allah, maca Quran bae ke sabulan 2 bulan 3 bulan ke masyarakat je. Eta si budak anu sok di masjid bae. Eta urang nu karak balik pesantren, ji jagetol. Teu boga pagawean pan nyana mangan ngaji bae ji. Urang ngaraji yuk kanyana yuk. Mulai tah. Ci urang ngaraji kanyana mulai. Din. Sia. Iya bagus teu boga pagawean nya atuh kula mah pagaweanan susupira udah ngabersihan masjid ngompa bae ge. Ngabersihan masjid baiklah kula mah ibadah ka Gusti Allah. Sia pasantren sabaraha kebal atulanyakeun kebelna ja asana ti harita teh ya can kumisan. Ajo atuh ku hari mah atuh kahandap-handap geus
wisan ya. Geus kebal berarti sama santri. Kieu bae tuh din, gori kumaha lamun sia magahan ngaji di musajen bae lah, jangan musajen ge bisaeun kitu heula tah. Tawadu ngaran. Henteu. Ieu urang magahan ngaji bae heula di dieu rukun-rukun salat, atuh aya meureun limaan mah. Di lobaan amat ceukna teh. Mun duaan mah daek lah ulah limaan mah loba teuing. Ngomong teh kitu heula. Ieu mah datang-datang nongkrong bae wauh encan naon encan. Encan kadeuleu akhlakna ku masyarakat nyana bersepentah henteu ka salat. Nyana bener tah henteu pembohong apa lain, beusi aya duit sholawat nyimpang tah henteu. Can kanyahoan geus ngajakan ngaji atuh embungkeun masyarakat ge. Ulah ngajakan ngaji ka masyarakat mah tembongkeun heula jati diri. Lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratang. Geus jadi gula sireum daratang. Mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur. Pahit cakna teh mah. Atuh kitu heula. Jadi santri. Aju memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat. Wah, asana ieu mah pipeternakeun ayam ya. Pipeternakeun gajen kumaha ge. Lain kitu didikan salaf mah. Datang ka imah, tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah. Nu ngaji maca Quran nyen bae pondok tihang awi leutik mahiduaneun engke datang urang dinya eta jangan da lah beusi aya nu ngendong we di dieu tuh sederhana tapi pasti sederhana tapi pasti garana geus kitu datang kolotna ieu lah teh nu ngaji amil di dieu tah ieu atuh betaheun tah moal nya atuh coba doakeun supaya betah geus atuh tadi dinya tah tuh mulai 1 2 3 pagahan beneran kunyana. Tuh, geus aya tak wari mah. 5 geus teu mahi. Teu kudu minta bantuan ka bupati, ka camat, ka lurah. Duit nu aya gunakeun heula bego. Sapira meuli awi opat deui, da panjangan ieu ku aing ka dieu ieu make hateup ka dinya tah. Set beres. Ke aya deui. Ke kakarak geus aya 50 santri aya nu sugih ka dinya. Ceng. Sia magan ngaji bangun aku tegep ieu lah sategep-tegepna kula bae ieu pondokna rombeng dibangunkeun nya ku mangajinya ih mangaji ge resep keneh kan ka dunia ulah sok bungan bangun nu batur lah heulanan henteu mangaji mah ieu mah tuh neangan maneangan bae tuh eta hebat kan bahasa teh ngeunaheun kan udeuk ngabangunna ge nah ieu mah tuh aing mangaji leuwih mah teu naon heuy mangaji mah aya leuwih mencan ngan ieu tuh hayang bae jang pi akhirateun oh geus kadinya pikiran mangaji heuh geus atuh malah mah 2 tingkat atuh Pak Haji ngan senang hate lantaran Ki Hajina ge teu kapaksa sebab naon pikiranna geus jang ka akhirat geus teu kapaksa coba urang nyen proposal naon teh budak pondok pesantren bener teh henteu saja budak ngajina can puguh nyumbang geus bener henteu padahal mah nyumbang lah 200 sia jasapan itu salah urangna salah jelema keur neangan duniana dipake ka hayang ku urang atuh ngamuk ulah wae kaeulanan tenang bae engke ge nu sugih teh jasa ruah agama nami Islam geus ditoel mah ku Gusti Allah ji di lemur aing ieu budak magahan ngaji rame ieu sok aya marhaba pondokna bocor teh budak tah je kentengna dibeuli bae kitu ku aing kena kahujanan atuh geus atuh mulai datang Waalaikumsalam ji si cuma magahan ngaji alhamdulillah itu pondok ji nang ngabangun sa itu saya ya kula bae aya salah ditempelkeun saya ditempelkeun geus atulah mangaji ieu milu ngabangun aja ulah mangaji lah pan sia ulah ieu bisi mangaji non butuh kene henteu ieu mah jang ka akhirat pan mangaji geus asal geus ngomong akhirat bae tama timbul ti hate sorangan asal geus ngomong akhirat bae timbul ti hate sorangan proposal mah geus datang di teu pernah aya tapi lamun geus pikiran ka akhirat tah kentengna tanggung jawab Mang Haji tanggung jawab geus tah eta tah can dicetnya dicet ku Mang Haji geus tah ieu tah tah naon tah geus kitu ai geus ka akhirat tah teu mah geus jalan lagi tuh ko salat bae kumaha nyana
enggak akhirat mah yang 4 rakaat selesai yang 5 yang 2 tuh kumanya nyumbang ge kos kitu kene. Masya Allah. Nah jati diri santri heula ulah sok haju neangang proposal komotan cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah kabatalan kiai salaf ketika datang ila abwabis salatin. Ketika datang ke lawang-lawang sultan, ke camat, ke lurah, ke bupati, batal jadi kiaina. Engkena boga bangunan doang moal didengekeun ilmu Allahna. Eta cek Tuan Syekh Abdul Qadir batak tinggal dituturkeun bae kurang dihadiahan kudu izin ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Mata kiai lu sok nyebarkeun proposal teu izin ka Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah kos kitu. Dihadiahan ongkoh tapi izin henteu boon teh mah kiai. Ulah geus bae. Aceuna eueuh nu nyumbang ya tong geus sakitu ayana. Paket heula tauhid ku urang dihareupeun Allah. Naya Kangjeng Nabi teh manusia prihatin lantaran dakwahna dibohongkeun. Lain bae Abu Jahal, Abu Sufyan jeung Abu nu lainna. Bahkan seluruh masyarakat geus diomongan bahkan disumbang ku Abu Jahal kita ngabohongkeun Muhammad. Kangjeng Nabi kan manusia tetep bae ketika dibohongkeun mah ngerenyed hatena sedih. Aya kasedih Kangjeng Nabi kadang-kadang ngurucut cai mata sedih dibohongkeun ku masyarakat cek Kangjeng Nabi boro-boro sadunya cacak-cacak di Mekah ge geus dibohongkeun sepoe 2 poe 3 poe 5 poe terus datang ka saminggu datang ka sabulan masih keneh dibohongkeun sedih Kangjeng Nabi taya turun ayat malaikat Jibril mawati Gusti Allah Jibril sampaikan ke Muhammad lantaran Muhammad Rasul aing teh keur boga kasedih sampaikan gara Jibril disampaikan ku malaikat Jibril ieulah ayatna nu ku urang dibaca qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun nyata jelas aing nu agung cek Gusti Allah nyaho jasa sanyana kalakuan yakin ucapan-ucapan Quran kupar-kupar ucapan-ucapan kupar bentuk ngabohongkeun ka anjeun teh geus ngajadikeun sedih ka anjeun Muhammad kasedih anjeun teh ku dibohongkeun ku kala kapirin-kapirin dipimpin ku Abu Jahal aing nyaho cak Allah tuh mentek ieu aya teh ngabeberah nenangkeun Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi tenang ulah loba pikiran ka dieu ka ditu ye Muhammad fa innahum la yukadzibunaka eta kafirin di Mekah teh lain ngabohongkeun ka anjeun di jero hate li ilmihim lantaran nyana nyarahun annaka shadiqun anjeun bener teh Abu Jahal nyahoun bahwa anjeun bener Abu Sufyan nyahoun bahwa anjeun bener termasuk kekentong kafir gitu kene masyarakat nyahuan ke anjeun bahwa anjeun makan bener jero hatena mah tetep mengakui karena kebenaran ngan manehanana ieu teu daekeun ngajelaskeun sebab manehanana ieu merasa terkalahkeun nu mantak tenang be Muhammad aing nyaho cek Gusti Allah kami nyaho nu agung nyaho kana kasedih anjeun bahwa anjeun teh dibohongkeun ku para kapirin tapi sabenerna mah kapirin teh lain ngabohongkeun ka anjeun ku hate ngan sakadar sungut doang sebab nyahoeun bahwa anjeun teh bener tuh walakinnal zalimina bi ayatillahi yajhadun mun hayang nyaho Muhammad eta nu zarolim nu ngabohongkeun ka anjeun teh teu ka anjeun mah ngabohongkeun sote bi ayatillahi yajhadun nyana angas nyana teu percaya teh ka ayat Allah ai ka maneh mah nyana ge percayaeun ketika anjeun nyarita nyana percaya teu percaya sote teu percaya ka ayat-ayat Allah anu disampaikeun ku anjeun ketika anjeun nyampaikeun ayat-ayat ti kaula cak Gusti Allah bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard bahwa pangeran teh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad teu percaya sote ka ayat-ayat Allah adapun ka anjeun mah percaya atuh pan percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad berarti percaya ka ayat atuh ai ka ayat teu percaya ai ka Kangjeng Nabi na percaya pan teu ka harti ieu mah nenangkeun Kangjeng padahal mah teu percaya bae geus teu percaya ka ayat Allah berarti ka Kangjeng Nabi na ge leuwih komo
tetapi ku Gusti Allah ya ditenangkan pikiran Muhammad kanjen mah ya mah percayaeun teu percaya ge ka ayat-ayat Allah atuh lamun dilempengkeun mah atuh komo ka aing tapi ente supaya tenang Kangjeng Nabi jadi tenang tuh kok saya hiji lalaki hayang ka hiji awewe anu gelis ai praktek eta tadi nama lindek-lindek ya pati ai kabladina embung ditolak mentah-mentah tidak ada cinta pada diriku. Waduh, barang dijelet dari surat nanti yang ispohara jasa. Eta panjana ngalentuk bae, terus bae, tengenah dahar tengenah sare. Aya babaturan aya kunaon ngalamun bae tadele surat, barang didele suratna bener bae. Dengan singkat kata-kata gini perlu diperhatikan. Ambo sakumaha tiluhuran ke atasan ban perlu diperhatikan mah tuh ban. Sakumaha naon bae bahwa kedekatan saya terhadap kamu tidak ada lain kecuali hanya sebatas kenal saja. Tidak ada cinta dalam hatiku untuk dirimu. Sekian Sarwiti. Kejam jasa banta batu. Oh, pohara jasa tambah bahasa. Nges kedinding haling deui nu manteknya ngalentuk bae. Tak kapagi ku babaturanana. Sabenerna mah lain teu bogoheun. Aing nyaho jasa, aing leuwih deukeut ka Sarwiti tibatan sia. Ai sebenarnya mah aya hatena mah bogoheun ka sia. Ngan ieu mah nu mantaknya ngomong kitu sote tah eta nyana geus dijodohkeun ku bapakna. Jadi geus sia ulah sok nyeri hate bogoheun. Saha sih teu bogoheun ka sia pan sia mah deuleuh jeung bulan ge teu jangan sia. Pan tenang da ka hate tenang. Padahal wah atuh lamun bogoheun bae teh ditarima teh. Tapi pan nasihat geulain lain teu bogoheun ka sia mah atuh pan buktina awe-awe nu itu ge kan barogoheun ka sia eta mah ku sebabnya na geus dijodohkeun eta teh mah urusan bapak kan teh mah kaditu hak peto bapak teh mah geus eta teh mah sadar we oh kitu ja atuh aing leuwih nyaho ih bogoheun ge sok ngomong-ngomongkeun sia bae padahal mau ngomongkeun teu bogo ngan disumputkeun eta mah sumputkeun pan jadi tenang kayaknya oh gitu nya tuh geus biasa dahar deui sih geus biasa lamun aya nanya deui bogoheun ngan nya na geus dijodohkeun ai kitu onam cek nya teh sugan aing mah lain kitu mantap geus ulah sok di pikiran geus pokona mah urang neangan deui hayang nu putih ka Lampung aya gede adat hayang nu hideung Brebes hideung tapi nurut mending mana teh sia oh hiji-hiji acan temen kitu aya putih gede ada teu hayang aing ngadon ngajang jauh aing hirup aya nu nurut hideung teu hayang aing boga aing teu pangtresep-tresepna kana hideung ajo aku batu malah kakawin aing malana tuh jadi ku Allah dinasihatan tuturkeun dia nasihati Gusti Allah ya tuh masyaallah fa innahum la yukawibunaka Muhammad ulah sok sedih ulah sok prihatin kufar tengah bohongkeun ka anjeun pisirri di jero hatena mah da nyahoeun bahwa anjeun teh bener walakinaz zalimina wa bahu walakinaz zalimina bi ayatillahi yajadun ngan nu zalim teh kufar-kufar Mekah eta mah teu resepeun teh ka ayat ka anjeun mah resepeun masyaallah lamun cek ahli bilagah mayit teh wal muzhar maudi al mudmar iltifat ngaranna sebab di itu nama la yazunuka allazi yaquluna fa innahum la yukadzibunak dhamir kunaon tu kablah dina dizahirkeun walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun kudu nama walakinnahum bi ayatillahi yajhadun tina walakinnahum dipikeun humna dhamir ditendenan walakinnaz zalimina Eta ngaranna iltifat wal iltifatu wa huwal intiqalu min badil asali bi ila badin qaumin mual sambarangan di mana-mana ngagantikeun kudu aya rahasia. Naon rahasiana? Rahasiana ngabangetkeun ka kupar-kupar Mekah lantaran tadi mah bahasana ge kupar Mekah. Berarti kupar Mekah teh ieu sangat nganiaya ka Kangjeng Nabi melalui pembohongan zalimna ka binabina. Geus ku sangat-sangatna dizahirkeun ku ari walakinnaz zalimin eta keneh kufar nu banget zalim ka Kangjeng Nabi tuh walaqad kuibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu Jibril bejakeun ka Muhammad lain Muhammad bae nu dibohongkeun ku kaumna
nyata jelas kudzibat rusulun rasul-rasul nu baraheula ge Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Ibrahim, nenek moyang bapa moyang baheula tetep kudzibat rusulun min qablik. Sanjan anjeun Muhammad tetep rasul-rasul nu baheula ge horenganan dibarohongkeun. Nu mantap Kangjeng Nabi Yunus datang ka mabur bae ge lantaran dibohongkeun ku kaumna. Nu mantap Kangjeng Nabi Sulaiman haju ku Gusti Allah kitu diturunkeun heula darajatna eta tadina dibohongkeun ku masyarakatna. Nu mantap Kangjeng Nabi Daud Kangjeng kabeh Kangjeng Nabi Musa datang ke kuara dibohongkeun heula ku kaumna. Jadi cerita-cerita Rasul teh teu datang ka jaya bae dideuleuh heula perjuangan anak Muhammad. Rasul-rasul nu baheula ge tetep bae dibarohongkeun heula ku kaumna. Ke mun dideuleuh perjuangan nu mantep kakarak ujung-ujungna arariman. Mantak tenang bae Muhammad kakarak sakitu mah. Yeuh walaqad kudzibat rusulun geus dibarohongkeun rasul-rasul nu baraheula min qablika memeh anjeun. Ieu teh nenangkeun ka Kangjeng Nabi. Tapi rasul-rasul nu baheula teh terus bae dakwah fasbaru ala ma kudzibu. Salalabar kana pembohongan-pembohongan bahkan lain sakadar sakitu wa uzu dianiaya. Dianiaya teu saetik nabi-nabi rasul-rasul nu dianiaya ku para kaum-kaumna. Tapi tenang bae terus bae helanan hatta atahum nasruna sehingga engke datang ka kaum pitulung kaula lamun geus nyana geus teu bisa ojah para rasul para nabi dalam rangka dakwah teh engke keputusan terakhir mah aya di aing pitulung aing nulungan eta rasul cek Gusti Allah eta mah aya di aing mungkin ku aing digempakeun mungkin ku aing dibere galedeg mungkin ku aing dibere angin mungkin ku aing dibere hujan teh urusan aing jang nulungan rasul teh kos kitu ujungna. Muntak atuh baheula teh Kangjeng Nabi Lut mah kaumna lantaran ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Lut. Kangjeng Nabi Lut na geus teu ojah dibalikeun jelema raragagan langsung ka neraka. Coba eta. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Aju di zaman Kangjeng Nabi Musa gitu kene Kangjeng Nabi Musa dianiaya. Dan lain sebagainya ke cerita-cerita nabina luar biasa tak eta pitulung aing tak nu mantap kurang ge kuari sebagai warasatul anbiya kakarak anu puletak peletik mata tangga ulah dianggap kakarak anu puletak peletik ngomong mah anu tina sajajareun ulah pati dialah hate kakarak di ciduhan mah Kangjeng Nabi mah geus lain di ciduhan deui Kangjeng Nabi mah unggal salat balik di masjid di ciduhan coh asal balik subuh badi ciduhan coh Kangjeng Nabi sababaraha kali di ciduhan ketika Kangjeng Nabi liwat jem nu sakitu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi ngajanteng bae ngadagoan je teu goa tuturkeun Kangjeng Nabi ji tuturkeun Kangjeng Nabi diintip ku Siti Aisyah cek Siti Aisyah pan atuh cek Siti Khadijah ku Siti Khadijah cek Siti Khadijah teh pan atuh ieu lila amat Nabi biasana geus datang di dieu keur ngadagoan keur nangtung bae orang ngadagoan nu nyiduhan eueuh barang datang tuan kok rada lambat biasana aya nu nyiduhan di dinya jam sakitu teh kok ieu eueuh nu mentek ditagoan besinyana lambat tuturkeun Kangjeng Nabi aya urang muringkak bulu urang mah kos kituna teh geus lain sakitu deui Kangjeng Nabi mah beres ngobrol jeung nu di imah kaluar punten cek Kangjeng Nabi aya naon ai nu sok nyiduhan teh dirinya saha ngaranna oh Kipulan emang kuari ka mana oh nyana muriang dilayat ku Kangjeng Nabi dilayat ku Kangjeng Nabi Waalaikumsalam oh Muhammad aya naon lain biasana kula sok diciduhan ieu aduh hampura sakieu hampura aduh kula ieu keur muriang panas tuh izin amat Muhammad wah kula mandek iman bae ka ajeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah bu Muhammad horenganan eta istiqomah jasa anjeun teh ku sebab kula eueuh bae disampeurkeun ka dieu eta teh mah endek iman mah alhamdulillah hidayah ti Gusti Allah ca Kangjeng Nabi engke kumaha mun aya Abu Jahal datang lah Abu Jahal tinggal Abu Jahal guys kula izin jasa manya kula teh nyiduhan bae dilayan pas kitu urang mah mantep jasa urang aya nu ngomongkeun bae ge saha eta nu ngomongkeun aing hah
diteluh sia ku aing nya kiai leluh tuh gas urang diundang ngariung ka tetangga aya si anu moal aing mah datang ka dieu emang urang aya si eta satungtung aya si eta aing mah moal atuh ngagedean mah masalah Kanjeng Nabi mah diciduhan di layatnya nama diomongkeun doang teu datang-datang acan geus pepisahan deuk kumaha deuk jadi panutanana kudu nama datang kadinya biasa ngomongkeun deui alhamdulillah atuh sapa ku urang langsung ku urang sopanan geus geunaheun ya Allah ya Rabbi geus ditata ku Kanjeng Nabi contoheun urang uswatun hasanah unggal maulid uswatun tapi deuk irahan nuturkeunana urang tuh ya Allah wala mubaddila li kalimatillah teu aya nu bisa ngagantian kana katentuan Allah kana janji-janji Allah lamun Allah geus deuk nulungan deuk dirusak ku gempa deuk dirusak ku angin deuk dirusak ku hujan ku banjir dan lain sebagainya saha nu deuk bisa ngagantian la mubaddila li kalimatillah walaqad jaaka yakin geus datang ka anjeun min nabail mursalin berita-berita mursalin anu bakal nenangkeun ka hate anjeun geus Muhammad kuari mah tenang bae ulah sok haju sedih ulah prihatin kakarak dibohongkeun sakitu nu bara heula mah leuwih ti kitu kakarak timbul tenang ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang kabehan bisa nyontok ka Kangjeng Nabi bisa nurutan Kangjeng Nabi bisa nganut ka Kangjeng Nabi sehingga urang diaku sebagai umat Kangjeng Nabi di akhirat jaga urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang bi barakati umil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah katurunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi dicaringin lahir Asnawi hiji lahirna teh babari begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna umur 12 tahun Asnawi talar Quran percis kos nu arah di dia begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersaning Gusti ramahna dipundhut ku Gusti teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa tapi ramah ti leuletik kos disapik we gitu tadi ramah nakadele pan kurang jojotos masalah jabe standing tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun pasantren lah ka Mekah umur 17 tahun lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi caringin nanaon lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah boga guru tilu hiji Ki Mutalib nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki nomor katilu Kiai Haji Ahmad Khotib Sambas dididik
kutiluangan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib matos sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggeus diajar ngaosna can anggeus diajar ngajina can anggeus belajarna lantaran indung ngarindu 3 tahun kita balik-balik berarti 17 tambah 3 umur berapa 20 tahun datanglah ka dieu sanggeus datang ka dieu lantaran zaman harita mah zaman reuit maka dipaksa keur mah hayang dipaksa kita kawin ai mamang mapan hayang nu maksa bedana sakitu umur 20 tahun kawin sanggeus umur 20 tahun kawin siap rek nyieun pondok pesantren didinya aya Kiai Sohib dimengger Kiai Sohib teh Asnawi ulah kena-kena bisa ngaji ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah haji kuari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu na geus terkenal di Mekah ge komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut akhirna anjeunna datang ke Kiai saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu sih maseuri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada teh awas ya geusan jadi besana ai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bawa salah kuku lawan ngadukung jasa saja atuh sugan we beki bangkrut negara tah didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus teh dididik ternyata horenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bageus maher ngaji tafsir bageus maher ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundul luar biasa tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana di Ciduhan ulah marah di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan ge geus 50 juta santri atah tawa kos kitu mah tuh nonjol-nonjol ke wiridan oh ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus teu jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos ieu teh moal manjing ka jenting ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui Joh, batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek. Mana di dieu nu pendek? Cik eta jelema teh mana Asnawi? Aya di Tagade. Diuk, anjeun diuk. Perut ditawajuhan. Beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak
bentar wirid ke keula cek sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi dek siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi ngan abdi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khatib ngaranna Abdul Karim geus berangkat teh hibar ka Mekah teu dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna kaluar ti imah begitu kaluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawawi ke Syekh Asnawi saat bentak kaciri kula ge harita pernah jeung Ki Nur Jaya bener ini serius mah ulah kaseriusan deuleu jay naon tuh deuleu mana teu kadeuleu diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakarak 3 tahun 7-10 tahun tuh masalah lamun memang motif na ibadah baturai di dinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari teh babaturan kura aya nu tas kawin teh bebeja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya na pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu kadeuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan melipor ku bener Haji Jaya maja tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong tak kinyanya buroon jasa lain magaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngana saban baneun kula mah banina kanyana doang kanu sejen mah tutama kulupa min babil ala hadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan sanggeus ngizinan jol deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyieun lah pondok didinya lah terus ngauruk Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi di NTB ku Belanda loba santri loba masyarakat tu datang Belanda nginteh wah iya yang musuh aing cek Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta
ti Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kal wahsy jadilah anjeun seperti satok kesir sakitu doang amanat ti guru thariqahna sir kal wahsy maneh cicing kos hewan kesit lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kaya ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung nu sejen ge kitu keneh ketika torojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak jangan teu bisa keur ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya teruskeun bae ngobrol ka jero nya nama aju eueuh di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung kumaha ya hese nya nama aya RT bae ge lumpat aya sasaha bae ge lumpat masyaallah percis kuari muridna Ki Nur Jajak kitu eta percis lumpatan bae ngan nama ka pendopo jadi tibalik itu mana teh sia jaya ku blon-blon teh si budak iyalah kula mah tadi jaritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsy eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi beuh pohara luar biasa nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi saenggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ka kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah dat nyilip ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun ka Ki Jamal kula ge teu tinggal di mana Muruy eta aya ge Buruy ima kampung Muruy di dinya nyana nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri nah andalawanginya Masya Allah didinya tanyana anu teu percaya malah si Asnawi kakara budak kamari dipercaya teu kebal tsunami modar ulah sambarangan mantap mun Haji Jaya ngomong sih ada nya nama kebo bae dipeujit beres Sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren teh dinyalah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ku seluruh masyarakat nyeun lah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek salah saurang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hese nu warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampungna Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teka tangkep ku gede-gede na tangkal kayu cek Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikempakan tetep hese-hese leh batur ieu masa kieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid caringin sakitu bae tong nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik KBH kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir tah kos kitu teh Asnawi teh nu mantep urang di zarahan teh lain lalawara
sahanu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus dibasisir ditonton ku kabehan sanggeus ditonton cek Syekh Hasnawi teu kudu ditonton engke ge leumpang sorangan kacaringin atuh barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin. Masya Allah palingan ulah samarangan orang jadi kiai tak kudu kos kisapi kurang resep ya pas gitu jadi kiai asana bangun dek menang bete gitu orang gelut atunya awalnya negara gelut mah dia cek jana dia ngomong gak diurame iya dinusupi mambung masih ele ngan diresnya teger kadengina. Masya Allah kaserta dia nama tayilah Syekh Hasnawi atuh diragajian jadilah tabalok-balok natel menang ti Lampung Selatan lempang sorangan nementak sing ade eta masjid eta dibere ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horeng di luhur paranting musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu marawat Haji Nur Jawa aja percis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah tinu maot teh geus sarua. Eta istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Syekh Hasnawi keistimewaanana di antara keistimewaanana deui begitu Masjid Banten dek dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Hasnawi lantaran nyana pamajikan anak jeung mitohana masih keneh keturunan ti Banten siap Syekh Hasnawi jadi panitia ngarehab masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal kabalik ka Caringin dibentuklah panitia sageus dibentuk terus mulai ngabangun masjid Caringin eueuh duit kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya Kiai neangan duit batu ka Lampung mau moal mangi kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta mending ka Jakarta cek Syekh Hasnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cekna saya aya terpercayain kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu na ieu mah besi dek milu mangga besi henteu ge doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek Syekh Hasnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek dibawa teu diitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teu mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid teh mah pik karomah teh Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina naon kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ka Jakarta saucap nyata ngan nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning ti Lampung urang mau jadi mun ka Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung eka dieu jangan duit kudu ka Lampung. Nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin telila kadenge aya kehuruan di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan eueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali eueuh nu ngadenge iwal ti manehanana turunlah nyana ka bak masjid nu handap tadi hareupeun masjid Caringin aya bak ngadidinya turun kunyana disimbrekeun pareum disimbrekeun 3 kali pareum dicaringin anu disimbreukna nu pareum di Lampung Masya Allah tah urang ge lamun bisa kos kitu tah istimewa kejadian-kejadian seperti di Irak
kejadian-kejadian seperti di itu Libya, bahkan kuari geus disiapkeun deui di Syria mah hayangeun jasa perang teh. Iran mah geus tantangan bae ka Amerika lantaran terhina rarasaan diri na masing-masing ku ayana Amerika, Prancis, Inggris geus kahina terhadap junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acak-acakan sampai saat ini seratusan orang Amerika nu pae moal waka eureun cek Amerika satungtung can kapanggih sutradara jeung bintang film peran utamana gantung tamat datang ka kuari mantap di embargo deui kuari Iran ku Amerika seserian Iran di embargo deui kuari kamari geus puluhan tahun di embargo. Masalah kuari di embargo naon deui bae artina embargo nu kuari wa teu meunang aya nu meuli minyak ka Iran. Ternyata RRC ngabutuhkeun minyak. Mun hayang nyaho Gus Dur geus siap harita endek nyimpen minyak di Merauke lain meuli simpenan kemudian silahkan jual ngan Allah belum menghendaki kaburu pupus Gus Dur kanyahoanana setelah maut mun harita kanyahoan kemudian dibabarengankeun kudu sejen saat ieu Indonesia geus hees di duit teh bukan Inur Jaya geus teu kudu ceramah kieu duit can saat namanya. Nah lamun kukula dicaritakeun keberadaan Indonesia kuari urang bakal muringkak bulu bakal hayang ngawirid surat manggar nu jago teh nu ja surat nu jago teh nya ngawirid kajagoan kebahinis getih atuh teu ngamuridkeun gua. Nah iyalah lalakun geus teu kudu dicaritakeun anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina bahkan Belanda bahkan Jepang datang ka manehanana. Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos kitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirnya ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teu eureun nya nama beuki munajat ka Gusti Allah cak jana nikmat orang di penjara teh beuki nginaheun ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri bae jeung Gusti Allah ya karim bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci. Ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan tidinya kaget wah asana ieu mah sekian lain jelema meureun cuma kudu dikaluarkeun bahaya ieu itu aja Asnawi. Nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita teruskeun pasantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tah tidinya langsung manehanana dikaluarkeun sanggeus dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina manaqib maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh perang santri loba nu korban lain bae dicaringin diserang di Pandeglang lain bae ratus ribu nu kena bayonet para rakyat jadi syuhada tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit ngalanjutkeun perjuangan nah gancang cerita da bae lantaran singkuring malam minggu ieu mah dipotong-potong bae tahun 1800 kitu 90 tahun 1900 kitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan kurang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun pupus muridna
hese ditewak. Etalah mutiara anu dicekel ku Abah Ucu, berarti mutiara anu terjadi di Syekh Asnawi Caring. Mantap kula nyaritakeun kitu, lain sambarangan Abah Ucu teh, kula ningali silsilahna waktu ngobrol, ternyata turusna masih kena ka Syekh Asnawi. Geus urang ulah sambarangan, hartina ulah sambarangan, saeungeusna ngaji alat, ngaji tafsir, ngaji fikih dan lain sebagainya, usul fikih, ngaji kos kitu mah bisa pakai takabur. Mun aya jelema ngaji naon di ditu, ngaji tafsir aing bisa kos kitu mah. Di ditu ngaji naon? Ngaji jamu jamu. Sapi jamu Jawa mah geus dikumis di aing mah. Di ditu ngaji mantek. Mantek mah dikelek. Jadi moal eureun-eureun pas sini lamun kolbuna henteu dieusian ku modal Asnawi. Lamun geus dieusian silih jungjung, silih doakeun, boro-boro kadenge juman, kadenge samsia, kadenge jamu jawame, kadenge amil geus jadi mutiara. Dedet teuing, nya teuing. Yu urang babarengan nu bisa amil, nu bisa jurumiyah, nu bisa sorot, nu bisa alfiah ulah sok pake takabur eusian kolbuna. Lantaran eta suatu anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingalilah ku ari ayeuna guru urang di dieu nyana bener-bener percis kos sapi kesit bae. Dibeulekeun ku urang seserian nyana. Diomay ku urang seserian. Dicekel ku lurah lompat. Lompat dicekel ku camat lompat nyana mah. Ku ari ti Nurjaya ngansong-ngansongkeun awak. Cenah murid jaringin ai si Haji. Aduh. Masya Allah Karim ulah seserian pukulainya naga gitu. Sakitu bae diatur di simkuring ya bari jeung potong-potong padahal mah di Syekh Nawawi Syekh Asnawi mun kukula dicaritakeun nyambung ka dieu insyaallah iraha waktu bakal apal guruna tet bakal muringkak bulu nang kulantaran besi muringkak bulu mal dicaritakeun. Kurang doa baik ka Gusti Allah nya simkuring mah aturek balik ieu lantaran malam minggu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad qara'na suratal ikhlas ya alfi marrah wa qad zakarna ya Allah bi alfi marrah wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid. Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina. Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina. Allahumma ba'atsawabaha ila jami'i masyayikhina khususan ila ruhi al-mukarram al-mujiz Muhammad Kiai Haji Yusufi. Ij'alha ya Allah ataqatan minan nar. Ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar. Ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna terutama ka para kiai teh asa-asa simkuring ka kisapik ge untuk mempererat hubunganana jeung kiai-kiai nu sanes urang ulah silih curiga jeung suudzon silih doakeun jeung silih junjung sakitu bae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.